Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribadi hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos jasa kumpuliyung sakumaha biasa nyaeta dina tempat anu mulia ieu anu tujuan urang kumpulna nyaeta bari dambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nawan ilmu nahu urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Maka ina urang kawitan nyaeta dina masalah nerangkeun ilmu nahu. Kitabna kitab Jurumiyah tentang naibul fa'il. Kemari fa'il ayeuna naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu' alladzi lam yujama'hu fa'iluhu fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa busira qabla akhirih wa in kana mudari'an dumma awaluhu wa busira ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin wal-gha'iru nahu duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrim amrun wa yukram amrun wal mudmaru ithna asyara lahu qalika duribna wa duribata. Artina anu bieu teh dina masalah naibul fa'il nyaeta isim anu wajib dirafakeun. Ari naibul fa'il teh nyaeta isim anu wajib dirafakeun sarua jeung fa'il keneh. Ngan bedana ari naibul fa'il nyaeta samemehna kudu aya fi'il madi majhul atawa fi'il mudhari majhul. Ari fi'il madi majhul nyaeta didomahkeun mimitina dikasrohkeun samemeh akhir. Tah eta ngaranna fi'il madi majhul. Contona tah duriba teh nyaeta fi'il madi majhul didomahkeun mimitina dikasrohkeun samemeh akhir tah hari duriba. Nah, ayeuna ieu zaidun jadi naibul fa'il. Ya. Zaidun ieu jadi naibul fa'il. Jadi wajib dirafakeun. Kunaon disebut zaidun jadi naibul fa'il? Karena samemeh lafaz zaidun teh nyaeta aya fi'il madi majhul. Aya fi'il madi majhul yang duriba. Nah, di mana enggeus fi'il madi majhul
mangka eta dina teh kudu jadi naibul fa'il apakeun Zaidun nya sarojeng fa'il wae bedana ari fa'il mah saenggeus fi'il ma'lum ari ieu mah nya ari naibul fa'il mah saenggeus fi'il madi majhul atau fi'il mudhari majhul nya duriba Zaidun jadi naibul fa'il kusabab saenggeus fi'il madi majhul Zaidun. Tah ari nu kadua nyaeta fi'il mudhari majhul. Nah kitu kan jadi ieu nya. Cenah fi'il mudhari majhul contohna yud. Tuh. Contohna yudrabu Zaidun. Nah ieu teh nyaeta fi'il mudhari majhul. Nah kunaon sebabna karena nyaeta didomahkeun mimitina dipatahkeun samemeh huruf akhir tuh. Huruf akhir teh nyaeta ba tah samemeh ba teh aya ro ieu. Jadi yudro dipatahkeun yudrabu Zaidun. Tah ieu teh si Zaidun wajib kudu rafa. Tadi dengan Zaidun wajib kudu rafa. Naon sebabna? Karena jadi naibul fa'il. Naon sebabna jadi naibul fa'il? Karena samemehna aya fi'il mudhari majhul. Tah fi'il mudhari majhul teh nyaeta didomahkeun mimitina dipatahkeun sampai akhir. Dari mana saenggeus fi'il mudhari majhul nyaeta kadina kudu jadi naibul fa'il. Tah ieu naibul fa'il wajib kudu rapakeun lantaran termasuk isim anu wajib rafa. Nah itunya. Tah ayeuna masalah naibul fa'il terbagi dua bagian. Naibul fa'il terbagi dua bagian. Aya naibul fa'il dijieun tina isim johir. Nah ieu isim johir entoasin isim dijieun tina isim johir. Aya naibul fa'il dijieun tina isim domir. Nah ini terbagi. Naibul fa'il terbagi dua bagian, hiji tina isim johir, kedua tina isim domir. Isim johir contohnya ieu duanya. Contohna seperti duriba Zaidun, yudrabu Zaidun. Ayeuna isim domir. Dijieun tina isim domir contohna tuh. Durib tu. Nah, contohna durib tu. Ieu tu teh nyaeta jadi naibul fa'il. Naon sebabna? Karena samemehna nyaeta fi'il madina di majhulkeun. Cuma mitina dikasrohkeun sampai akhir. Durib tu itu barisna kudu rafa lantaran jadi fa'il. Apana jadi fa'il? Ini jadi naibul lantaran jadi naibul fa'il. Naibul fa'il naon? Naibul fa'il nyaeta naibul fa'il isim domir. Nah, durib tu. Nah, itu ngaranna teh nyaeta sebutkeun naibul fa'il dijieun tina isim domir. Terusnya itu terus beres nyaeta dina masalah tentang naibul fa'il teh nyaeta isim anu wajib rafa. Sarua ejeung fa'il keneh. Ngan bedana ari naibul fa'il teh nyaeta kudu saenggeus fi'il madi majhul atawa fi'il mudhari majhul.
ilmu nahu teh sing nerap ka urang sadaya amin ya robbal alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi